Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten patepang deui sareng simkuring Aisara Nuryana dina acara Warta Sunda. Di dieu abdi bade ngadugikeun warta anu ngeunaan tomat momotaro dibudidayakeun di Lembang. Tomat teh beda-beda tu rea rupana. Disagedengeun tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional. Kiwari aya tomat nu beda tea, nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang, tur dierong boga pangaji nu mahal. Tomat teh salah sahiji bumbuahan nu ilahar dijadikeun bahan sayureun atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun bibilas 1 tas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat momotaro. Patani di Desa Langensari, Kacamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuyah ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal. Batan tomat lokal lantaran kualitasna punjul. Di leuleuk Lembang, tomat momotaro bisa tumuwuh kalawan hade. Samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Pareng mangsana panen, mupu tomat momotaro teh teu bisa sagawayah. Kudu luyu kana aturan, sangkan bisa awet, turta pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi ti Jepang. Tumuwuhna tomat momotaro kawilang langka di Indonesia, lantaran kudu ngaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna leuwih bangga batan tomat nu ilaharna aya di urang. Matak moal aneh upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Eta hal diebrehkeun ku salah saurang petani tomat momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar tea, momotaro katangen beda boh tina wanguna, boh tina rasana. Pon kitu deui hargana, harga tomat momotaro jauh leuwih mahal batan tomat sajena. Harga tomat momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Mung sakitu wae nu tiasa didugikeun ku simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.